tuh minum goes euy. Dirinya mah didagoan, barudak caringin tilu nanya laki pisan. Aslina ripuh. Aduh, bucat bitis euy. Cangkeng. Baru berangkat tuh nih ya? Tuh, sare di imah saya mah. Nah, Uluh itu udah geus begadang. oh. Ya paling kurang minum dulu hareup tah. Jadi dagoan cewek paling-paling mengereng. Wak, are eta maman mimin wak. Teuing euy. Cingru tanyakeun. Siap, kurang kieu mah. Woi. Min, ikut. Capcus Cin. Anjoy. Buah geloy. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Naon Bunda? Geus lila urang teh rumah tangga ngan boga anduk we jeung magicom. Emang kumaha kitu? Tuh tingali tetangga sabelah boga kulkas, lemari, motor, mobil teh ala lanyar. Apanan geus dibejaan ti zaman baheula oge. Harta nu paling berharga teh ngan ukur Bunda. Ya wajar we. Jadi ayah teh geus miskin ti baheula. Oh. Yeuh, Cek. Abi mah ayeuna geus samaca ciri keberuntungan. Kumaha, Ci? Tah, lamun aya awewe anu aya bulu mayangan dina tarang, sok beruntung, sok gede milik. Lamun tai lalat di pipi siga abi kumaha? Tah, agak sarua. Awewe nu sok beruntung. Beruntung kumaha, Cek? Ya beruntung atuh. Ngasa ukur tai lalat, lain tai muning. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hafiz. Aduh. Kenapa serius kieu ya? Tak hebat nyampe orang ningali COD rame. Oh gitu? Nutup. Oh, apa eta? Lucu euy, bener aslina. Geus subrek can teh? Acan orang subrek atuh kitu mah. Subrek atuh udah gratis subrek mah. Kira biasa. Aya naon asal luas. Tete. Ieu mah kieu tete. Lamun periode kepengurusan Pak RT ya teh. Kira-kira saya nyalon jadi RT kumaha? Lamun dirinya aya niat jadi RT, boga visi misi naon? Keluarga teh. Insya Allah teh. Lamun saya kapilin jadi RT, kemiskinan warga menurun. Bener Pak RT bakal menurun nepi ke anak incu. Miskin atau kematon. Ya, lah COD deui lah. Lanjut. Sarana tres.